lepaskan sia kurang ajar sudi najis dulu lurus tunjung sia amit-amit dulu lepaskan sok lepaskan tulung saurang wanoja gogorowokan menta tulung anu harita keur didengkek ku saurang lalaki jangkung badag badan wanoja nyang saya kana gawir bari awakna ditindihan ku badan anu sakitu badagna awak anu sampulur jangkung leutik ditindihan ku badan lalaki anu jangkung badag bari keker pantes lamun teu bisa hojah oge ukur bisa jurat jerit menta tulung leungeun duanana pakupis ngahalangan beungeut anu bosongot anu rek nyosor moro kana rarai nu geulis awak nu geulis samet cangkeng kaluhur tinggal raksukan jero nu nyangsang kahandap samping kebat bari geus rangsak tayohna saroeh ku pedah mota ngalawan lalaki anu rek maksa mirusa rek ngagadabah kahormatanana maha sing jurat jerit maratan langit oge moal aya nu nulungan nyai mending pasrah ka akang sok geura serah bongkokan ka akang sok rek pasrah ta moal pasrah teu pasrah oge angger nyai teh bakal jadi milik akang mending narima kana nasi jadi milik akang ayeuna bapa nyai ku akang geus diberok geus diasupkeun tuh kana bengker bawah tanah dihijikeun jeung para prajurit anu teu sapagodos jeung akang nyai ngadon kabur ti kaputren najan kabur ka alak Paul oge moal teu disusul ku akang mah mending pasrah ka kakang urang urus karajaan bareng jeung kakang tiba heula kakang teh ukur diutuh etah ku bapa nyai kasebutna akang jadi patih karajaan tapi ukur jadi kacung bapa nyai ayeuna mah kakang anu bakal berkuasa sasat bapa nyai geus teu bisa hojah sok mending pasrah nyai ka akang lah tak mending nyai menang wiwiran ku akang digadabah di dieu horeng nu keur maksa mirusa nu geulis teh hiji patih karajaan anu geulis hasil naklukkeun rajana sorangan harita manehna susumbar nyarita dibarengan ku nyakakak pantes siga jalma anu meunang perang ari anu geulis putri karajaan anu harita kabur ti kaputren dititah kabur ku bibi emban sanggeus apal yen paduka anu jadi raja diasupkeun kana bengker sasat jadi patalukan patihna sorangan anu ngayakeun kudeta karajana cenah mah hayang jadi raja hayang mimpin eta karajaan najis deuleu teu sudi abrig-abrigan kudu serah bongkokan kanu kitu patut kajeuting paeh ngajambana bugang deuleu daripada kudu daek jadi pamajikan anjeun mah sok lepaskeun sia kurang ajar aeh teu beunang dipikanya geuning awewe teh sakitu geus teu bisa hojah moal deuleu moal dilepaskeun daripada dilepaskeun mah mending digarap di dieu kami sok geura hojah geulis sabaraha tanaga awewe moal pira deuleu ceuk eta patih anu harita keur nyekelan leungeun putri raja dikatukangkeun gabruk badan nu geulis digabruk ti tukang ku Kipatih ditangkep bari digalentoran raraina nu geulis ukur bisa teterjelan abrug-abrugan hayang leupas tina tangkepan si laknat idajil tapi teu bisa kumaha da puguh tanaga awewe kudu ngalawan tanaga lalaki anu sakitu jangkung badagna bari jeung dijurung ku nafsu anu ngagugudug puguh we nu geulis teu bisa hojah Mang Kusmin anu tita tadi keur nyamuni ngadedengekeun sakabeh hoghagna dua jelema tita tadi keneh geus gergeteun hayang geura nulungan tapi tacan kebat hayang nyaho heula cenah hayang ngadedengekeun heula perkara naon anu keur kajadian sabenerna Mang Kusmin anu harita nyamuni aya tonggoheun anu keur hoghag bari teu jauh ti dinya ukur anggang aya 3 meterna bari kahalangan kurungkun manehna ngagideg-gidegeun sirahna ngarasa heran jeung teu ngarti kana eusi anu hoghag dihandapeun karajaan naon atuhnya jeung eta patihna naon atuh bating aing mah teu ngarti saeutik oge raja naon jeung di mana eta kaputren naon atunya
Paduli teuing teu ngarti oge. Nu jelas mah itu nu geulis tulunganeun. Mang Kusmin hatena galecok pinuh ku pertanyaan anu eueuh jawabanana. Najan manehna pinuh ku pertanyaan dina hatena, tapi manehna aya niat bumela ka wanoja anu harita rek digadabah ku jalma jangkung badak. Gajleng Mang Kusmin luncat kaluar tina tempat nyamunina, celek manehna napak aya satu kangeun Kipatih anu harita keur nindihan nu geulis bari keur dirangsadan samping nu geulis. Ari nu geulis nama siga nu kapiuhan, awahing ku cape jeung reuwas meureun. Ngadon kapiuhan bari keur dirangsadan sinjangna ku jelema nu kurang ajar. Kipatih teu apaleun lamun harita aya nu ngabedega satu kangeunana. Maklum Mang Kusmin, harita luncatna ngagunakeun jurus peucang monto ngagajleng bari teu ngaluarkeun sora. Gep leungeun kenca Mang Kusmin kana sirah Kipatih anu harita keur nyosor rai nu geulis. Tuluy dicentok saeutik ka tukang. Jebrot! Beureup katuhu Mang Kusmin anu buleud ngahakan beungeut Kipatih. Soloyong badan Kipatih moyongkod bari sigarek rubuh. Teu anta parah, hiuk dampal suku katuhu Mang Kusmin anu jebrag ngahiuk rek najong bobokong Kipatih. Sorana manibang barayan awahing ku tarik. Kipatih sadar lamun harita aya nu lalawanan ka dirina. Moal oge jadi patih karajaan. Lamun kudu rubuh kitu wae mah gila. Kipatih ngagiwarkeun badana saeutik kagigir. Plos dampal suku katuhu Mang Kusmin ngahakan angin. Jurus gugur gunungna teu beunang kana sasaran. Lamun bae jurus gugur gunungna beunang kana sasaran, wah moal teu burak-rakan matah badan Kipatih. Mang Kusmin kabawa ku tanagana sorangan, suku katuhu anu harita nyamos nancep kana taneuh nepi kana lebah bitisna. Kaayaan kitu dimangpaatkeun ku Kipatih. Hiu beureup buleudna Kipatih ngahiuk rek nyamber puhu ceuli Mang Kusmin. Mang Kusmin teu eleh gesit. Sirah Mang Kusmin ngagiwar saeutik kagigir, gep. Beureup anu bieu rek ngahakan puhu ceuli manehna. Ku manehna ditampanan ku leungeun kencana, bari satengah diayun ka tukang. Tuluy lebah pigeulangna ditarik ka tukang make tanaga gede. Atuh badan Kipatih kadorong ka hareup nyampeurkeun kana awak Mang Kusmin. Teu anta parah, suku Mang Kusmin anu harita keur nancep ku manehna lebah tuurna dipake nampanan badan Kipatih bari musurkeun tanagana kana lebah tuurna. Beledag dada Kipatih nanggal pisan kana lebah tuur Mang Kusmin anu harita pinuh ku tanaga jurus kuseur bumi. Waduh, tobat! Kipatih ngagorowok nyebut tobat, bakating ku nyeri sigana. Badana ngahuyungkung tuluy nyang saya dina palipis Mang Kusmin. Dasar Mang Kusmin jelema lenger, teu anta parah sirah Kipatih didengkek ku dua pingpingna satakerna. Beungeut Kipatih aya dina lebah bujur Mang Kusmin, ari Mang Kusmin nyang hareupan awak Kipatih. Mang Kusmin ngadoyongkeun awakna saeutik ka hareup, tuluy leungeun katuhuna diangkat ka luhur pikeun ngawahan. Hiu, jebrot! Siku katuhu Mang Kusmin ngahanca bobokong Kipatih. Disusul ku peureup kencana, jebrot, jebrot. Beureup kenca Mang Kusmin ngahanca ke kemplong Kipatih ti gigir. Waduh, wadah. Kipatih kadenge sorana siga nu ngarasa nyeri jeung seueul. Ceg leungeun Mang Kusmin ngaranggem kana sirah anu keur didengkek ku pingpingna. Teu talangke beungeut Kipatih didedetkeun kana lebah bujur manehna pisan. Keur kitu Mang Kusmin ngaluarkeun senjata pamungkasna. Manehna ngaheujeun satakerna. Cenah borobot, borobot. Soran tina bujur Mang Kusmin boborobotan. Ngaluarkeun sora jeung bau anu lain lumayan. Nompo pisan kana lebah cukang irung Kipatih. Tah merek. Lumayan lah keur nyeubeurkeun sia. Marukanan sia. Ulah disebut si Kusmin deuleu, jago ti munjul gede. Lamun kudu eleh ku pantar sia. Seubeuh meureun nya sakitu oge nya. Ceuk Mang Kusmin, manehna ngalesotkeun dengkekan lebah pingpingna, napasna kot kareha paranjuk. Maklum atuh tas ngaluarkeun tanaga anu kawilang tanaga gede. Kipatih boboroloan ngaluarkeun isi beuteungna, kot kanonggeng-nonggeng we bari ohek-ohekan, matana katara buburileukan. Eueuh. Waduh, naon sia kahakanan sia teh Mang Kluk. Ukur sakitu sora anu kaluar ti Kipatih.
Satuluina Kipati ngalenggerek kapiuhan, tayohna teu kuat ku bau tina bujur Mang Kusmin. Geuning teh sapira bisa pangkat patih teh sia. Patihna naon atuh sia tehnya? Make nyebut ngelehkeun raja sagala. Sugan teh heueuh sia aya kabisa. Karek dilayanan ku jurus monyet mabok. Geuning geus kapiuhan sia. Ceuk Mang Kusmin susumbar, cekuk bujur Kipatih anu harita geus teu walakaya ditajong. Tuluy Mang Kusmin nyamper ka nu geulis, anu harita geus lilir tina kapiuhanana. Nu geulis keur popoyong kodan, dua dampal pananganna dianggo nutupan pinareupna. Kaluhur buligir teh lain bobohongan, kahandap tinggal nyangsang sinjang bari geus rangsak. Mang Kusmin gancang muka baju rangkepna anu harita keur dipake. Manehna ukur di kaos kurung, bajuna dibikeun ka nu geulis supaya nutupan anu biligirna. Sok neneng, anggo tah baju mamang. Lumayan kanggo nutupan mah, sangkan teu buligir teuing. Kunaon atuh neneng teh bet aya di ieu patempatan bari eta saha atuh Kipatih teh Kipatihna naon atuh neneng mamang mah teu ngarti nu ditaros lain nembalan sanggeus nganggo baju anu dibikeun ku Mang Kusmin nu geulis ngagabruk ka Mang Kusmin ceurik nginghak bari sasambat matak pikarunyaeun duh mamang nuhun pisan mamang lamun teu aya mamang madu ka kumaha atuh nasib abdi buah geus digadabah ku setan idajil tah ku si Patih kasebelan nu geulis nyarita bari nangkeu pageuh ka Mang Kusmin satuluyna nu geulis nyarita deui mulas melis mata karunya mamang abdi bade pasrah ka mamang bade titip diri sangsang badan mangga bade dibantun ka mana wae oge sasat abdi ayeuna mah geus teu indung teu bapa nu janten bapa duka kumaha nasibna abdi teh sasat liuk dengan liuk lain jauh ka sintung kalapa duh ama ibu geuning kieu atuh nasib abdi teh ceuk nu geulis sasambat sirahna nyusup kana dada Mang Kusmin tangan duanana nangkeu pageuh kana cangkeng Mang Kusmin dasar Mang Kusmin nya oge tutulung tapi ari mireungeuh nu geulis mah komo bari keur nangkeu pageuh ka manehna harita sifat enyorna ngadadak bijil dasar sifat ucing garong paisan buni oge dikaratak komo ieu paisan nyampak bari nembrak tos neneng teu kedah seueur saur lah teu kedah sasambat ngaraos cangcaya keun aya mamang anu baris bumela ka neneng ceuk Mang Kusmin nyarita sorana semu haros kos ragamang leungeunna kana mastaka nu geulis satengah dituyun dideukeukeun kana lebah beungeutna sorangan biwir Mang Kusmin anu kandel kot kadimonyong-monyongkeun ngadeuketan lambei nu geulis anu ngadaun eceng teuing rek naha eta Mang Kusmin teh ari nu geulis bati ukur nurut socana peureum hayam pipi anu ngadaun seureuh bari pinuh ku cipanon teh ngadeuketan beungeut Mang Kusmin anu harita biwir kandelna geus monyong bari nyungcung hudang sia di kebon teh lain digawe ngadon madang tuyul molor sia atuh moal bebeunangan digawe teh deuleu ampun aing mah boga minantu teh teu beunang diandelkeun sugan teh heueuh sia keur digawe bet ngadon keur molor sia ceuk Bah Marta mitoha Mang Kusmin gegelendeng harita mireungeuh minantuna lain keur digawe ngored maksud Bah Marta mah rek neang minantuna di kebon sabab geus buri tacan mulang tapi nu diteangna kasampak ngadon keur kerek mani nyegrek nyang saya handapeun tangkal nangka ceug Bah Marta kana teko wadah cai piur cai dina teko ngadon dibanjurkeun kana sirah anu keur sare bari nyang saya Mang Kusmin ngagurubug hudang tina sarena sirah ngarancucut waduh geuning abah ceuk Mang Kusmin lulungu bari kuram kireum ngarasa era abah paduk sia geura balik geus burit ceuk Bah Marta nyarita bari ngaleos ninggalkeun Mang Kusmin sakitu wae Mang Dadang dongengna nya aduh